hasil nama urang hasil ngancurkeun raja gaib si Durakumala, cek Ratu Candrawati meni bungah. Najan kitu awakna karasa pasiksak lantaran sempet dibebet kabanting ku tanagana sorangan keur ngancurkeun raja gaib Prabu Durakumala teh. Kitu deui Prabu Durapati anu masih keneh ngawujud maung. Katempo eta maung oge ngagolepak rada jauh tukangan Ratu Candrawati. Gaur maung gagaur. Nya Nyai Ratu, tapi ieu aku udah sapejet kieu, cek Prabu Rodapati anu ngawujud keneh maung. Sedangkeun di sajen pihak katempo Nyilasmaya oge keur ngagoler bari humarurung lantaran main oge kapajelengkeun jauh waktu raja gaib anu ngurungna diancurkeun ku Ratu Candrawati jeung Prabu Rodapati. Aduh, tulung, cek Nyilasmaya humarurung. Keur kitu teuing ti mana datangna ujug-ujug Cilegedeg aya Prabu Durakumala manehna meni kaget jeung ambek nempo ka aya Nyilasmaya kitu teh. Disangkana Nyilasmaya rek aya nu ngarogahala. Urang ajar, saha nu wawanianan rek nyilakakeun pipamajikan kaula, cek Prabu Durakumala. Ratu Candrawati jeung Prabu Dodapati leuwas ngadenge sora Prabu Durakumala datang teh. Cilaka, si Durakumala geus datang ka dieu. Prabu Dodapati gawat serang si Durakumala. Kula rek mau kabur Nyilasmaya, cek Ratu Candrawati katempo sasah. Prabu Dodapati oge sarua sasahna. Manehna buru-buru nguniang hudang, gaur gagaur. Nya, keun si Durakumala mah bagian kaula Nyai Ratu. Sakalian ongkoh kaula boga dendam ka manehna, cek Prabu Dodapati. Satuluina eta maung jajadian Prabu Dodapati teh ngagajleng rek ngarontok awak Prabu Durakumala anu kakarek mucunghul kadenge bari gagaur tarik pisan. Atuh Prabu Durakumala leuwas, untungna manehna masih keneh boga kasempatan pikeun ngagiwar ka kenca. Kurang ajar, si oreng sia Dodapati, sia nu rek ngarogahala pipamajikan aing teh, cek Prabu Durakumala bari ngagiwar ka kenca. Sedangkeun serangan Prabu Dodapati nama lolos ngakan angin, kurobas ngagrobas kana rungkun, gaur kadeng ngagaur deui meni tarik. Di sejen pihak bareng jeung Prabu Dodapati nyerang ka Prabu Durakumala, Ratu Candrawati oge buru-buru hudang. Tuluy lumpat mulu ka Nyilasmaya anu masih keneh keur ngagoler teu walakaya. Hayu Nimas, hayu cong buru-buru indit, cek Ratu Candrawati bari kep bae nyakel dengan Nyilasmaya. Muhun Nyai Ratu, tapi ieu teh teu kiat. Sawak-awak asa nyariri kieu, tembal Nyilasmaya bari muringis. Ratu Candrawati bingung, tapi manehna ngarasa teu boga waktu deui. Kep cangkeng Nyilasmaya teh disangkeh. Maksudna mah rek dipangku rek dibawa kabur. Wayahna Nyimas, dari sakedik mah tahan. Urang teu aya waktu, cek Ratu Candrawati bari nyangkeh awak Nyilasmaya rek dijungjungkeun. Tapi tacan oge Nyilasmaya nangtung, ujug-ujug pucunghul bae Bimarah datang. Manehna leuwas barang nempo Nyilasmaya rek dibawa kabur ku Ratu Candrawati teh. Disangka ku Bimarah mah Ratu Candrawati teh siluman jahat anu rek ngarogahala Nyilasmaya. Bimarah langsung bae ngagorowok. Tong sieun Lasmaya, yeuh kula datang den Marah anu panggelis-gelisna rek nulungan Andika, cek Bimarah bari ngaluarkeun cucuk landak. Tuluy diarahkeun ka Ratu Candrawati anu keur ngahudangkeun Nyilasmaya. Heh, cucuk landak serang eta we siluman, cek Bimarah deui bari ngarahkeun cucuk landakna. Anak blesur, ratusan cucuk landak pating blesur, lir bae anak panah ngahujanan Ratu Candrawati. Atuh Ratu Candrawati leuwas, buru-buru luncat, bari ngadolongkeun deui awak Nyilasmaya. Awas Nyimas, cek Ratu Candrawati, bari ngadolongkeun deui awak Nyilasmaya. Sedangkeun manehna luncat ngajaul ka luhur ngahindaran serangan cucuk landak. Katempo Ratu Candrawati meni jujuralitan di luhur ngahindaran serangan siga bae atlet anu keur salto. Ari Nyilasmayana ngajengkang deui labuh meni kadenge ngagubrag. Aduh, cek Nyilasmaya ngajerit. Di pihak sejen nempo Ratu Candrawati keur jujuralitan kitu, Bimarah teu ngantepkeun. Bimarah ngarahkeun deui cucuk landakna ka Ratu Candrawati anu masih keneh jujuralitan di luhur. Serang,
ulah dibere hujah tah eta siluman awewe teh, cek Bimarah deui bade ngarahkeun cucuk landakna. Plesur, plesur, plesur. Katempo ratusan cucuk landak pati bersur deui ngudag Ratu Candrawati. Ratu Candrawati leuwas, buru-buru ngaragrakeun maneh ka handap. Barang jeung kitu leungeun katuhna hideng nyokot karembong terus dikebutkeun. Wus, wus tina karembong Ratu Candrawati keluar angin. Nyapu kana cucuk-cucuk landak anu dialungkeun ka Bimarah. Tah, balik deui sia tah kana nyerangna, cek Ratu Candrawati bari ngebutkeun karembongna. Cucuk-cucuk landak anu ti Bimarah kasapukeun deui ku angin. Balik deui nyerang ka Bimarah na sorangan. Bimarah ngajenghok reuwas. Waduh cilaka. Nah balik deui ka aing cucuk landak teh, cek Bimarah reuwas. Bimarah bener-bener sasah. Saking ku sasah-sasahna lain luncat atawa ngahindar, malah peureum bari meungpeunan beungeutna. Geus bae dina hate Bimarah teh teu kapikiran bakal salamet. Nu kabayang ku manehna sakabeh cucuk landak teh bakal narancleb kana awakna. Ampun, tulung, cek Bimarah bari peureum meungpeunan beungeutna. Sedengkeun ratusan cucuk landakna katempo terus pati blesur. Balik deui rek ngahujanan awak Bimarah. Geus lamun cek syariat mah Bimarah teh geus moal salamet deui. Pideuleuyan Sutardi, pideuleuyan. Sigana mah hirup mah teh ngan sempet sampai ka poe ieu. Gerentas Bimarah sasambat ka si Ekek. Tapi memang dasar Bimarah teh ditakdirkeunna kudu salamet keneh. Dina kaayaan kitu teh kudana hideng replek nyepak hiji tangkal anu aya hareupeunna cilebet. Tangkal anu disepak kuda teh melentung ka luhur, tuluy muter dina hareupeun Bimarah. Cep 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 cep. Akhirna mah cucuk-cucuk landak teh narancepna kana dahan tangkal anu disepak ku kudana Bimarah tadi. Bimarahna masih keneh peureum meungpeunan beungeut. Kudana nyampeurkeun bari hihiem. Bimarah beuntak lalaunan, tapi leungeunna mah masih keneh dipake meungpeunan. Ngan rada muka noong saeutik. Aing teh geuning hidup keneh. Cucuk landak teh eueuh beunang saeutik-eutik acan kana awak aing. Bener aing teh hidup keneh, eta geus aya di akhiratnya. Gerentos Bimarah. Bimarah panasaran ngagegel bibirna sorangan, ana ciletit, tetela karasa nyeri. Bimarah ngagoak. Wadaw, nyeri si orang teh. Tapi alus berarti aing teh hidup keneh. Gerentos Bimarah. Keur kitu, Ratu Candrawati anu geus nangtung deui ajeg dina taneh teh katempo luncat deui nyerang deui ka Bimarah. Bimarah can sadar kana eta kejadian. Nyaho-nyaho Ratu Candrawati teh geus deukeut keur ngaheumbatkeun peureupna lempeng kana cukang irung Bimarah. Ciat, kojor sia, cek Ratu Candrawati bari ngaheumbatkeun peureupna. Atuh Bimarah teh meninggal lenyap, panonna molotot, sungutna calangap, rek ngagoak oge. Karasa kakunci sungut teh. Hampir bae maehna beunang ku tenggeulan Ratu Candrawati. Untungna kudana Bimarah teh anu aya pinggireuna meuni ranci geus. Kuda hihiem bari neunggar awak Bimarah. Kubrag Bimarah ngagubrag nang gigir. Aduh, cek Bimarah cangkengna karasa nyeri. Bimarah nyengir. Najan kitu maehna akhirna salamet tina serangan Ratu Candrawati. Awak Ratu Candrawati labas ka hareup. Kabawa ku tanagana sorangan, brak nabrak hiji tangkal, dorok-dok tangkal rubuh. Haram jadoh, teu sangka geus oge eta awewe teh. Saha manehna sabenerna nya? Gerentos Ratu Candrawati bari nguniang hudang deui. Di sajian pihak Bimarah oge geus nguniang hudang, ret kana kudana. Bimarah nyampeurkeun tuluy ngusapan awak kudana. Nuhun nuhun kuda. Andika geus sababaraha kali nyalamatin nyawa kaula, cek Bimarah ka kudana. Keur kitu Ratu Candrawati geus katempo deui siap-siap nyerang. Manehna geus pasang kuda-kuda, suku kencana dikahareupkeun sedengkeun suku katuhna mundur saeutik ka tukang. Dua leungeunna disodorkeun hareupeun dadana, bari meureup duanana oge. Ulah wakabung heula sia. Serangan ti kaula can sabaraha, cek Ratu Candrawati. Bari panonna mencrong seukeut ka Bimarah. Nempok itu Bimarah teh sabenerna mah geus ngarasa seber pisan hatena. Tapi hari-hari pun Ratu Candrawati mah main oge pura-pura tenang. Yah, kula mah teh sieun sia. Boga ilmu naon bari nage sia wani nang tangga kaula, cek Bimarah. Bari tuluy main oge katempo masang kuda-kuda.
tapi sakarep dewek. Dua leungeunna diangkat ka luhur ngabentuk siga orai nu rek macok, sedengkeun dua sukuna rada ngadangkak. Tuur nu katuna mah rada ditilepkeun, persis bae siga bobegig anu aya di sawah. Ratu Candrawati heran nempo pasangan Bimarah kos kitu teh. Jurus naon euy nu kitu? Kami mah saumur hirup oge karek nempo, cek Ratu Candrawati heran. Yah kumaha aing batu sia? Rek jurus naon? Loba tanya teh sia teh bari naon ge? Tarung be atuh, cek Bimarah. Tuluy keur kitu teh ujug-ujug Bimarah teh ngomong deui. Heh, siluman awena tempat tuh satu kangen anika aya naon? Cek Bimarah deui bari nunjuk ka tukangan Ratu Candrawati. Ratu Candrawati reuwas ngalih ka tukang. Barang jeung kitu Bimarah buru-buru nyokot batu, blewor bletak. Batu ditenggor-tenggorkeun ka Ratu Candrawati meneran beunang pisan kana sirahna. Goak Ratu Candrawati ngagoak. Sirah tukangna karasa nyeri. Aduh, licik sia, cek Ratu Candrawati. Sedangkeun Bimarah nama buru-buru luncat nyumput di satu kangen rungkun. Kitu deui kudana melu luncat nuturkeun Bimarah. Pas Ratu Candrawati malik deui, Bimarah geus teu katempo. Ratu Candrawati meuni seueul. Ka mana eta awewe nu tadi teh? Jadol teh bener-bener licik. Saumur hirup ya aing kakarek ngarasa katipu. Cek Ratu Candrawati bari loak lieur neangan Bimarah. Ka mana makhluk teh nya? Dah pasti oge nyomput. Nganodoho aing beureun sigana teh. Sigana aing mending keneh mali rupa. Ami teu kanyahoun ku eta makhluk. Kerentes Ratu Candrawati deui. Tuluy Ratu Candrawati teh ngagibeugeun awakna, cengelek robah jadi hiji beusing. Ari ti satu kangen rungkun, Bimarah anu terus ngawaskeun kaget nempo eta kajadian. Oh, si orang siluman peusing eta awewe teh. Mun kitu mah gampang atuh aing ngalehkeunna. Dasar siluman memang boloho. Kalau nemongkeun kalemahan aing, ulah disebut nen marah anu panggelisna. Lamun aing teu bisa nyangkalak eta peusing. Gerentes Bimarah, tuluy Bimarah teh luak lieur siga aya nu diteangan. Malah tunggak-tenggak kaluhur sagala. Breh teu jauh ti manehna aya sayang odeng. Keur mah persis pisan saluhureun Ratu Candrawati. Bimarah nyerengeh bari ngagerentes. Lah kadalah dasar kudu apa eta siluman peusing teh? Aya sayang odeng tuh kuluhureunna. Kaparangan pisan. Rasakeun sia siluman rod. Gerentes Bimarah. Bimarah katempo luak lieur deui kot kana batu tilu siki, tuluy batu teh dilelempeng kana sayang odeng. Tulila blewor ditenggorkeun. Heh sia odeng, hop tah mere siluman peusing. Her seredan kasebeuh, cek Bimarah bari nenggorkeun batu. Batu anu dialungkeun ku Bimarah blesur lempeng kana sayang odeng. Brak, beunang pisan. Atuh sayang odeng teh ragrag pas meneran ninggang pisan kana awak Ratu Candrawati anu ngawujud beusing. Odeng bubar tina sayangna, sedangkeun Ratu Candrawati anu ngawujud beusing reuwas. Barang nenggak ratusan odeng katempo ngauk ting hareang nyalamberan awak beusing jajadian Ratu Candrawati. Atuh Ratu Candrawati teh meuni kaget. Sakujur awakna karasa pating ciletot. Waduh tobat, ieu naon nyalamberan awak aing? Cek Ratu Candrawati. Katempo peusing teh bener-bener riweuh. Geus luncat ka ditu, geus luncat ka dieu, tapi terus bae diudag-udag ku odeng. Tungtungna mah les peusing jelmaan Ratu Candrawati teh ngaleungit. Bimarah anu aya keneh di satu kangen rungkun nyerengeh bunga. Cek engge moal sanggup sia ngalawan kami mah. Kami teh atuh enden marah anu katelah geulis ongkoh pinter ongkoh. Cek Bimarah katempo bunga. Bimarah tuluy kaluar deui ti panyumputana terus leumpang rek nyampeurkeun Nyi Lasmaya anu masih kedeh katempo ngagoler.
Tapi keur kitu kumainam Bimarah teh ngalieu heula ka Palebah Prabu Durakumala anu masih keneh keur tarung ngalawan Prabu Dodapati anu wujud maung dodaya teh. Katempo maung jajadian Prabu Dodapati teh geus hasil ngarontok awak Prabu Durakumala. Prabu Durakumala ngajengkang awakna didengkek ku maung rek dikerekeb. Ampun tobat, cek Prabu Durakumala bari ngerahkeun tanagana ngadorong awak maung. Tapi maung jajadian Prabu Dodapati teh meureun geus bener-bener ambek. Sakuat tanaga maneh oge terus kadengkek rek ngarekeb Prabu Durakumala. Malah sungut nambah oge geus katempo calawak rek ngahakan sirah Prabu Durakumala. Waduh tolong, cek Prabu Durakumala. Bimarah anu nempo kana eta kajadian ngalenyap. Najan manehna teh hatena mah yang bebas ti Prabu Durakumala, tapi teu tega oge aya nempo kaayaan Prabu Durakumala anu keur nyanghareupan bahaya kitu mah. Dasar bolohor raja badak teh ontolhod nyanghareupan maung saese bae ge kateter. Sabenerna mah kajadian ieu teh kuduna mah piuntungkeun pikeun aing bisa bebas tina pangaruh si raja ontolhod aing teh. Tapi nah hate aing teh geuning teu tega nempo manehna aya dina kaayaan bahaya kitu mah. Gerentas Bimarah bari panonna mencrong ka Prabu Durakumala anu keur masih keneh galungan jeung Prabu Dodapati anu ngawujud maung lodaya teh. Katempo Prabu Durakumala teh beuki lila beuki kadese, malah sigana nu geus leuleus pisan tanagana oge. Sedengkeun maung jadian Prabu Dodapatina beuki buringhas. Gaur kadenge gegauran deui menitari. Sungutna anu calawak geus beuki deukeut kana sirah Prabu Durakumala. Kojor si ayeuna mah Durakumala, cek maung jajadian Prabu Dodapati. Nempo kajadian kitu mah Bimarah beuki ngalas teu tega bae. Manehna inget kana cucuk landak, korehel cucuk landak anu warna biru dikeluarkeun. Tuluy diarahkeun ka Prabu Dodapati anu keur satekah pola hayang ngarekeb Prabu Durakumala. Sakabeh rakyat landak, serang tuh ku Arandika raja maung anu boloho, cek Bimarah bari ngacungkeun cucuk landakna. Cacap Bimarah nyarita kitu anu blesur. Ratusan landak pating blesat nyerang ka Prabu Dodapati. Prabu Dodapati leuwas, rek ngahindar teu bisa. Landak-landakna kaburu daratang merancebkeun awakna. Malah salah sahiji landak aya nu asup kana jero sungutna anu keur calawak. Atuh tangtuna bae langsung melag dina ti korona. Maung jajadian Prabu Dodapati purugag beuleugeg rek ngagaur oge teu bisa. Tungtungna mah les bae eta maung jajadian Prabu Dodapati teh ngaleungit. Prabu Durakumala anu hampir bae paragat nyawa buru-buru nguniang hudang. Tuluy leumpang jejarik jegan nyamperkeun ka Bimarah. Nuhun pisan euy Mahapati. Ulah geus kautangan nyawa deui bae. Teuing kumaha kula rek ngabalesana, cek Prabu Durakumala. Nya geus teu naon, ayeuna mah tuh gawa tulungan si Lasmaya, cek Bimarah. Nya atuh Mahapati, nuhun pisan, cek Prabu Durakumala deui. Prabu Durakumala jeung Bimarah ngalieu ka Palebah Nyi Lasmaya anu ngagoler tadi. Tapi boh Prabu Durakumala boh Bimarah meni kaget lantaran Nyi Lasmaya teh geuning geus eueuh di eta tempat. Kamana sabenerna Nyi Lasmaya? Antosan bae dina bagian salajengna ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.